aya cai kahuripan gelas aya hiji situ kaulah terek mani heula we sareng sena mani dek menetungkan mahal bumbu jabrata yang maha syukur kaguan we di dieu mana tuturkeun ya ayo berotot lu bilih tulungan eta teh calon raja doang si api Hulakeun ku si lain. Ya. Pihulaan. Bisi aya pacet, bisi aya orai, sok ketrak-ketrak. Tahu tak wae, aku manehna. Anak-anakan punya. Ya. Di halaman Balai Kota Bandung itu pokoknya keluarga besar Radio Garuda semua 105,45 di FM-nya cuy. Anu di sesepuhan ku Bapak Tresna Irawan itu cuy. Nyaeta di naraga pesta raya Cap Gome di suasana capek gawe gotong royong rame-rame dina abad ke-20 ieu nyaeta di Kota Bandung gawe bareng sareng kelompok bakti sosial pengusaha Bandung ditamih ku 25 tahun kan berbakti ya cu bagja teuing ujang hikmah nama urang bisa silaturahim sareng sepuh anu jalan istri anu diteuwihna ti caketna mana haba ayun satulahu firidhihi wa ayun sa'allahu fi asarihi falyasir rohimah. Jadi sing sahaja mah anu daek silaturahim teh bakal panjang umurna jeung loba rezekina. Kumaha saha-saha anu megatkeun silaturahim ponok umurna jeung ponok rezekina, eueuh rezekina. Ya cuk, sumohon luas aya agama mah cuk. Pengertianna teh. Ai panjang umurna teh atuh cenah pae urang ajeuna katumbuh ku anak urang panjang. Model dewek rek silaturahim ka Pak Haji Sidik urang pae dewek teh engke teh kasabul ku anak. Ya cuk, tak panjang umurna teh kitu. Ai loba rizki, ai teh geuningan. Ti Pak Haji Sidik guru nyung rokok. Dacan ti Pak Haji Kuswa. Dacan ti Pak Haji Asep genep salapan. Dacan ti Kang Idan. Dacan ti Aki Anang minta temu saurang. Oh. Ya cu. Ti Pak Haji Giri Harja 2 atau 7 bos tak? Hah? Lain apa dewek beak? Bangsa Indonesia dina mangsa kiwari urang sami syukur tina nikmat keayaan, keberagaman, kebersamaan, kesetiaan, hiji bangsa, hiji nusa, hiji bahasa. Anu diwujudkeun ku kagiatan acara nyata nyaeta perayaan dina suasana Cap Gome ieu nu diayakeun ku Radio Garuda. Ari Cap Gome teh nyaeta cape gotong royong rame-rame. Cap tina bahasa Tionghoa mah artina teh 10. Arigo artina 5. Jadi Cap Gome teh artina kalender bulan Imlek tanggal 15 nyaeta dina mangsa bulan purnama. Kuhara sakitu payus kurang saban detik saban menit ngagulkeun asma'na Allah. Kalaya ngadoa mudah-mudahan bangsa urang bisa lepas tina sagala rarageun anu kaalaman kiwarinya cu. Tah kitu mudah-mudahan ti kawit ais pangampihna oge kawakil-wakilna pejabat tinggi jeung tertinggi negara oge dugi ka rakyatna.
di negara Indonesia ieu bisa duit ka Merauke teh mudah-mudahan cing sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin nya cu. Atuh urang mah ulah kabawakeun alet-aletan teu paranunggu nya ujang geus jadi korban elit politik nunaheun pihak katilu mah urang para sehat sabab baik pihak katilu mah atoheun lamun kaayaan negara rusak ya cuma tak urang mah sabalikna dalain domba urang mah ulah kunang diadu domakeun nya jang selain satu ucur hayu urang singkir aluran urang rojatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patulah patalina sareng kamajuan negara negara urang keur urang hak urang wajib dimulai urang hasil nanti keur urang kene ya cuk sadar eta jadi raja jadi presiden saha bae dek si A, dek si B, dek itu, dek ieu anu penting mah jawab tantangan ayeuna jeung nu bakal datang misi jeung visi teh cing bisa kajawabnya dah. Kang Reno aya, Kang Heni, Kang Gani, Kang Andika, sareng Kang Deni, Neng Eti, sadayana kru Radio Garuda teh aya. Pak Charlie, Kang Ade Jaya, Pak Haji Ipin, Sepeda Tanjung, Panumbangan Ciamis saya, nuhun ujang. Kang As Haji Asep, Sopi, Chef Haji Asep Wawan, Igenep Salapan, nuhun ujang tepat. Kang Opek, Kang Pak Haji Kuswa, Aki Anang, Kang Idan, Pak Haji Sidik, Tijono, rib wae sama jelema teh. Oh. Apaleun wa bersusah mulanya cung. Pagjatri kucu. Karangku dina waktu ayeuna sok sanaos bari jeung kaayaan tiris kieu ujang. Oh. Ya, dulu uak di pengrajin rajut di Binong, Kang Asep Henar, ngintun ka uak ieu baju haneut. Oh, nuhun tuh. Apaleun mun nusun tiris uak. Nuhun. Mudah-mudahan bae sasakua ayeuna bade ngalaksanakeun naon upaha pamardi uak dah ngagejerak di dieu kalayan ngahaturkeun nuhun di ka Bapak Wali Kota miwah rerengan kulawarga besar Pemda daerah Tuntas 2 Kota Madya Bandung ieu nya nuhun ku widi mantena buat tiasa ngagejerak di dieu atuh ka bapak-bapak keamanan di sarana pihak nuhun ku widi mantena kalayan dibantos sina sagala rupina ya hayu aluran ayeuna mah urang hiburan ulah mikiran wae politik keun ada aya wakil-wakil urang nya pikiran mah anak jeung pamajikan bisi teu dahar usaha tina jalan anu halal cuk cing nyeto cing nyarokeun hartina hirup ari hirup teh aktivitas sok aktifkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patulah patalina keur kapentingan negara bangsa baik dina pisan keur kapentingan anak jeung pamajikan urang mah eta sabab anak jeung pamajikan teh nyaeta titipan anu sok tuh ieu geuningan ngiring kaul ieu sinen ti Sukabumi neng Iis Iis mun lela geuningan ieu neng cucu ti Garut aya neng dedeh ti kebon binatang nuhun oh syukur oh Bapak Haji Ade Kosasi oge sungguh di Banten nuhun Bagja ucu Bagja
bagja teuing karena lumpur dina wengi ieu nya cu. Bagja ujar. Oh, sok cu. Dua meta hiburan ujar. Sae hiburan jiwa ya. Laguna Atuh mulut we. meta lagu bajing ngucap lo mah. Pati luka. Biasa kepelusan Sing kanya neng iis. Hati gitu.
ya. Nu masak geuna keneh jembling jeung tibatan ribut ti pasiaeun. Ya. Mending keneh kieu we. Ngalageuna tuh nikmat dipilih ku angin. Tibatan urang cekcok ti pasiaeun. Cicing ya. Mina teuing saya teuing teh. Martabat dipaksa bisa diukur tina budayana mun negara angkutan bangsa nage geus paksa deui. Ieu tong teuing saya teh cing horeng geuning lain batur wae teh sorangan Indonesia. Dengan rusak kumah, rusak ketika itu je. Rusak kongkong, lalu kongkong. Hari ini kan dijemput. Kita soal kenal akan mau proses. Banyak. Kamu nek banyak intern yang ini kan di depan publik lebih. Kita hampura lain jendulia lagi akan teh. Tak cuma hampura punang di pen, ada kesalahan di jil-jilun. Oh, berat itu dipakai pun bisa telepon. Bro, kita mau makan apa dulu? Berat itu aku bisa telepon. Tak gitu, cina sepira mitna nih. Tu tadi di dekat jantol. Aki-aki lawokot ku beti karangna nong-nong tepira tabrak teu terus tina tepira ada teh aing bawa mereka beureun lagu pemerintah baking dewek milun nida kana lagu bajing luncat bapak aing mah dipentak dengan sok anak om. Lamun aing salah terus ngapangi berda nyeret. Wasta anak rewe ka aing teh. Padahal bare sampe jadi cepot aing teh padahal. Dena teh milung-milung awal deui aing teh buat. Hari kata ayah nguburi, aku sudah borong, si buri tercicing di jero, sampai di alungku tidak boleh. Nya, malu kena berenang dewek tina gua, dewek aku si buri buri teh. Tuan, coba aku dari kalau dikeun. Oh, seperti nyabut, oh, secori. Pada kita nanya perkedel itu lah, si rengeng. Ya, datang ada kayaknya rumah etak kena dialungkan ke sumur, deh. Balik dicai, banyak benda itu tidak penting, gitu. Nah, ada yang buka hutang, penting, gitu. Iya. Cuma cewek yang model perang jajang karena 2 tahun dia yang model 3 tahun dia Uwe pada di sini panggil kain lima di Papua. Ya, cuma aing aya gerak pindah we ka akhirat. Sarerea ka akhirat kiamat di dunia kau dengan aing lah. Aing mah hayang geran ku bapak aing dan kakak kali di sini neraka. Ya Allah, neraka di anak kok. Naon? Nah, ada bapak geloba nu doraka ti anak. Aya. Survei membuktikan. Kamari bila aya awewe bila dibawa ke kantor polisi, dikeprek ke polisi ongko. Bikin anaknya.
Hujan orok, kan orang kasih anak. Tapi dia ngomong siya. Naon anak jadah. Lalang warating siya anak disebut anak jadah. Naudzubillah cuma naudzubillah. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Yang syakabeh dilahirkan ke alam dunia dengan keadaan bersih. Lain anak nu anak jadah inumna jeung bapakna nu haram jadah. Sok sia anak bangsat, anak naon, anak nu bere main ka aing keun sok. Pukut ku aing. Asa ulah di aku deui kumaha enak ku aing nek bisa pelakeun pasantrenkeun jadi anak soleh. Pecahkan logikana mah sia ngrepek orok, pamajikan sia teh ngajuru ka orok mah teh bikeun ka orang hutan. Cenah dikukut ku orang hutan da mau bisa ngomong ngrepek. Hah, gitu bukti nama. Kumaha nu luput teh nya mah. Kumaha nu ngadidik. Cek aing oge kulo mauludin yuladu ala yang sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih kumaha inung bapana we. Kumaha nu luput. Dek di Yahudi ke dek di Nasrani ke dek. Kecil juga yang ngepek si Jebrak bikin gak mau. Kokos tadi goblok. Kita ini ngomong ngecap bapak aing mah Dora kasih dewe. Sabab Gusti mau nek hampura kayak jelema lamun eta jelema teh dihampura geula ku anak. Bahaya ieu. Total sia kesalahan. Ayeuna lamun dipikir di bolak-balik kok urang teh hirup di dunya teh lamun teu ngahormat ka indung jeung ka bapak Dora. Mengkor. Ya Pak. Gitu. Sabab bapak tetap pacaran hati dulu. Banyak siang. Gusti mau neta hampura kayak saja lama, mau neta jelema tadi hampura ku indungna jeung ku bapak. Ya, harus Pak. Restu. Nek kumaha teh nyerahkeun ka dewe. Mata penting hormat ka indung bapak teh balik di gawe di mana-mana urang aya indung keur ngajanten gabruk mah munangnya polakeun mah abdi teh mah nyusuan ti mimiti leutik abdi di kapanung abdi teh kumaha di kapanung 8 bulan meunung tapi man teu kunung da geus takbir tinu agung sanajan nyerita kalangkung-langkung disebutna ngajuru juruna maut hapunten disakolakeun di pasantren teh abdi teh gaduh gawe ieu mah sujud kumaha dampa syukurna sampeanana sanggeusna ka indung aya bapak keur biuk dina kursi maca koran bapak gerbas orangna katinihan digabung bapak hampura abdi bapak kalian nuhun bapak duhur penyawa teh nyakolakeun abdi bapak abdi teh tergaduh gawe hapunten abdi bapak bari ceka tuurna duanana cintari naon sababna nyaka tuurna cintari cing inget sabab waktu nyieun urang eta tuur nu panggede-gede jasana nu mas jadi yang hampir Cina ini tak aduh geus bapak kieu benar nikmatnya angin ngahiliwir deuh langsung dingin langsung segar istimewa wah 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 minggir serangan lain wah yang mahal biru paling begitu dekye gelen penting orang angin ngedelebung gitu tiris
Ay katirisan teu biji kesang teu jomono jo teh handap aya. Ampun teh udah terpanggil ke sadayana di wali kota itu teh balai kota. Bapak wali ieu. Bapak wali teh ka dieu nya. Ya keperluan meureun. Kang Deni Rukada aya ka dieu? Hah? Aduh, euy. Buka dulu kita. Jadi DPRD maunya. Nya sok aspirasi rakyat terbuktikan gitu tukang Deni nya. Luan rakyat ieu. Nya. Ya. Mudah-mudahan negara urang teh pulih saja si pulang ke asa deui nya cu. Lagu kadodal persiata hari di Bandung mah tukang Bandungan di baheula oge. Mana nu salah, mana nu bener urang kari seuri we raga tuntungna. Ayeuna manehna sing berkata. Silahkan Anda ketawa duluan, siapa yang tertawa terakhir itulah yang akan menang. Itu we dek. Yang penting dah kejahatan dia terus bukti mahabu kualian ekonomi apungan teh potensi kriminalitas teh tinggi ekonomi kieu nya kejahatan teh aya dua iki kurang dengan menyaeta blue collar crime ternyata kejahatan yang dilaksanakan kuruna leutik gede maling TV maling radio mau gamelan dicoke jendela teh. Alatna teh obeng, bedong. Iya. Mau kunewan, mau keking, rupa-rupa. Kejahatan leutik teh. Tapi aya nu leuwih merajalela mah nyaeta nu disebut white collar crime. White collar crime teh nyaeta kejahatan yang dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berkerah putih, yang berdasi turun mersi, imah mersi, nyawa tukang korupsi, nya. Hari senjata pulpen digitek-gitek sakalinya gitekkeun duit negara, duit rakyat bisa pindah ke rekening pribadi goblok desa. Paling cantik 35 miliar wah rupa-rupa kekayaan negara itu kecil itu lolok itu Jelma Ibu dah kaget tuh. Ibu buah-buah dulu tuh. Oh, bila dimana saya pernah Bismillahirrahmanirrahim. Dicari guna jaya di darat jaya guna usalik disilah cari cara tubuh putih bumi mula banyumingkem. Mingkem buat berlagu demi video. Wajib itu demi berlagu. Nya wajuri halil hakim wa kunti wal hakim ulah ganggu tuwana tuwani mau datang sisilan gitu wa kunti wa halil hakim wa tardi wa usyawa aya naon cepot ada aya naon gerak ka dieu ada enggak tuh agak ka dieu aya naon dari payung suara gerak lah ada gorengan asin nah jaga ada apa nah, jaga desa mau aja
Gara-gara itu di payu suara naon kan? Suara naon si bapak itu jabe ngora saja. Kalau kira nggak bodor bapak, kita mau kerbau hakana, lebih pakai wabi, Pak. Sungguh nggak tahu suara naon gitu. Kinten suara naon eta nu. Ukewe putih ke. Semua. Iya, tidak jaga bodor. Naon Pak? Enggak. Dengan pilihan itu. Woi manusia. Alah, bega. Ada yang disiu bega lucu. Nyawe pining itu aja kenawaka amuing. Pingit itu calon raja. Ya habis Satria. Bagia tenawa. Iya. Kuing, cahajing, limusnya, limusnya, ya, lain dekat cepot, limusnya, lain nyaus, lado dengan sinetron, dengan jeron, ya, limus, sipanya teman, manusia bisnis. Lain dewek mau cepot. Ribus ya. Cepot. Ribus bro. Tuh aku banyak sabaraman teteh. Aku udah mau rugi. Ya. Ribus. Lah. Benar ribus. Banyak ribus bukan satu ini. Lo nanti siapa? Dia yang nggak dek ini. Sok tak tahu cingan yang hari ini ya. Oh ya. Budak letik ngakai ojik naon. Jarum jeung bola. Mau jauh jawaban teh. Nganyakeun budak dijawab jarum. Lah naon atuh? Buru-buru bawa ka rumah sakit. Itu yang ketarusingan, belum nikah sama. Hari-hari yang merimpit dengan kadangit. Ganas. Coba. Menanyakan hayam dijawab ganas di sejarah nabungnya mahal. Yang hayam ganas murah. Nah, itu hayam dipiturun ke langit teh. Tenjok, usia hayam bernangin. Nah, naik bernangin.
Sok, ini masih wani. Dewek, Oh, dengerin dia. sok. Saya monyet. Di mana? Lain, dengerin benar. Saya monyet. Ayah monyet. Terus? Kita monyetnya dipisah ku jelema. Terus? Dipisah nanti tengah kucing. Lampu, naon, baterai. Monyet di kita tengah kucing. Bari kudu didongker panona. Panona perlu dibongkar. Balik tengah kucing. Tengah kucing. Kalau sudah dibongkar, kudu pakai kacamata hidung. Kita tolong lagi yang bisa. Terus? Pisah neangan sirum hidung. Kita memang silang hidung. Bina aspal. Aduh, bukti poin. Bukti tekadon. Diayak. Diayak. Itu orang kagencet. Paehan gitu lain. Kecil meletik. Oh, jengkek kena lebaranya aku kena lemun. Kemana bulu motor ayam masih jumuk. Tapi oh iya. Dibukakan berapa karena? Sebenarnya. Mata doang kurang. Oh, dah perlu ditiangan nasi putih. Waduh, masih berat pisangnya pertanyaan. Tauhid kan. Tahu tak? Nah, makai talu. Udah serius. Bingung. Oh, bingung. Oh, nggak sih bingung. Hai, kumaha tuh? Wah, kita monyet di kumaha. Saya bingung, hai, guru kumaha tuh? Oh, kirain saya bingung. Kok mau monyet? Itu mau ngomong. Wah, ini benar hesek ya. Oh, ya. Ini benar. Mana terkelepang? Dewek terkelepang. Di jalan aja tadi kuning. Besi kumaha apa dia? Ya diantep, weh. Oh, kena garing. Kena garing di hakan manusia. Goblok. Ini tinggal ke. Ya, ini boros semua. Jadi liwat, weh. Ya, betul. Mau aku siap dicopot. Antep, kira kehujanan. Oh, apa tidak angin? Oh, masyarakat ini. Ini gimana jualan lu? Oh, ya. Di luar. Oh, tidak asyak. Oh, udah kuliah, goblok. Di kamar tuh. Dek di bawah. Di bawah kemana dia, Jok? Hah? Di bawah tak walaupun ada manusia. Ini mana ini? Ah, udah kelihatan. Ayo, ini tidak blok.
Gusti Nu Maha Suci Bumi Sapuwanti Mugi dikiatu milik pitimu Kumanggupi alang-alang dari kehidupan kaum ya generasi di sana tuhan. Kamunya satu melambung di payu. Dia lagu dipuyuh upamasana Bapak Haji Sidi Kasepuhan di Jono. Atau ia lagu dihaturkan kamu keluarga besar Radio Garida. Liwah kering-keringan panitia. Menganyakin dia kata kalian ngeresar jadi pamit turun kalbu. Begitu hilap, kamu bapak-bapak keamanan di sedang pihak, wilujeng tugas, wilujeng orang pun dan cintunan dia. Umumnya kamu kapan nonton saya. Bila itu kena cintunan lagu anu kedua, dia mati kulut, Bapak Haji Asep Wawan, anu koduna genep salahan. Di pada Bapak Haji Kuswa. Kalau ini nyala ya. Kamu Bapak Haji Asep Rajut, saudara. Miwah kapan nonton saya. Anu katilu dipunut di lagu teh Kupa Ketua Bangsa ST Pak Idam karena piana supaya suara terpangdamu saudara kamu kapan nonton sadaya Buki lagu anu dipunut Kupilu Dalmi tadi judul lagunya teh saya pisah yaitu lagu Bulan Bengkak menanyakan wilujeng pun kasih
denawati negara Cedi anu sasapna maksud tataros ka ieu jalma mirahangan tiga denawa kaura lain eta sorana pika itu Pak anak bapak juga bapak nih Waduh, siap. Eta kali make buku ujung ini sirahna juga bapak dewe tidak euy. Bapak dewe bertunggu gitu ta. Lain bangsa naon teh. Leuing Kamerun. Lain eta sirah nepi ka terjadi hiji-hiji acan burukna dina hulu. Waduh nih bro. Sudah detik-detik lamun kalemur dewe kita bawa tadi guru-guru ku barudak ayeuna teh geuning guruhan dugule budak dugul tek bro ya kan dugul oh sugan teh ka aing lain teh sadar kana jabri gurunya tahun di heureuyang ngadek ke bulia ngadek nu hareup dulu saha denawa kaula ngaran kaula Detia Kalawisesa ieu sesa naon euy sesa kalong urang kara Sendono kala Sendono lu iwetan hidupan cepot itu depan ayah orang tidak masyarakat aja ini hama unggul naon pede siap bolok potono orong odol boor berapa cecewok morojo nongkot berapa berwok anu garorengnya unggul motor aja bos ya bro goblok pada punya unggul jorok tina mana ya acak-acakan tuh lo gak cantik teman ayah tidak sama ayah bantu mama papa aman ya aman anang tuh si ayah lagi Satya Allah di negara naon anjeun negara Cedi hari itu balik ka mana kaula dek ka negara Astina ieu sabenerna geus kareh kabara sapon ku Astina ieu teh nya halo maksudna ka ari ajil saha ngaran kaula Abiasa Syah Abiasa oh ngaranna Abiasa ari eta nu hidung kita belum ngaren kuring Semar lu Semar ari eta nu diikat sate cepot oh itu kuring dawara duit teuing ngaran batur Deni Cecep Pedi Anton naon nih dawara iki anjing dawara goblok Luli, kiana, bapak boleh, emak
Lu ada warak, naon warak? Dikadek cek wae. Ini belum ada warak. Kami ada orang dua kali di lorong, jangan bantu batuan ada warak. Mengisi dong, ada warak. Saya punya ada warak. Di balik dong cek wae. Lu mau aku janji dong. Hari anjing teh reka mana? Di Palestina maksudna dek nyulik hiji jelema. Nyulik hiji jelema ieu sah. Saha nu diculik teh? Sah, lu. Sah. Ainggarana teh Dewa Brata atau Bisma. Nyaeta anakna si Santanu Dewa anu geus pae. Nah, dendam tina naon maneh? Dendam tina naon? Ieu dongengna. Air raja kaula teh geuring nang tumalang layung ayeuna teh sabenerna. Prabu Salwa ngaranna. Salwa. Nagara sedih. Ai kitu sabab kabogohna anu ngaran Dewi Amba. Dewi Amba teh nyaeta kabawa ku si Dewa Brata dina sae Marakasi baheula. Nyaeta aya awewe tiluan. Amba balik ka jeung Amba hini. Anu duaan mah dikawinkeun ka anak raja Astina anu ngaran Citrawilya Citragada. Nya anu hiji mah Dewi Amba geus boga kabogoh nyaeta Raja Uing. Kabawa saeta awewe tiluan. Dikawin ku si Bisma henteu nepi ka paehna Dewi Amba tatapa. Tah dulungan kaula teh sabenerna nyerieun hatena dugi ka kiwari sahinga can nempuk beuheung si Dewa Brata si Bisma dina arti aing can punah kanyerianana. Iya. Anjeun apa kaula biasa teh adina saha? Kaula teh adina. Adina saha? Adina Bisma. Iya. Iya. Untuk kali tunggu. Raga kali tunggu lebih bangsa hanya paling. Mana ayeuna adina di kodanna? Kepacoga. Samemehlan sekaula anu ngaran Dewa Brata. Semplakeun letak kaki wapakeun sapegatkeun buk salamat kaluar geuti sapedes amakan sadami kaluar nyawa tina raga. Apa wani marangan? Ora wani dening apa kula nang pelanan. Bener, ya dilega ya. Ayo. Satria. Kaula Orang perang kiri mana orang perang kayak mana? Kiri mana perang siapa sering dulu? Kayak mana perang siapa sering saudara? Lepas jadi kapan mana anak enak tuh anak enak. Ini siapa punya kali? Ayo kilo lepas ya. ya semangka sudi mati suka perlayak kaula sanajan terjadi raja ge saya wagelanana pikeun ngabelaan kehormatan anu jadi lansir ka Kang Bisma.
Nah, jadi Bu. Nah, oh, saya kurang menurunkan ya. Gerakan juga kata biasanya hijau sebelum sekali lalu acara terbuka selek itu ya sebelum wahnya anu isi jeti gitu pipiru itu si orang monyong kurang ajar saya panuju dia ay kalah belajar dong walau dia balak kurang ajar coba maju Dewi Amba tegele nepi kasasapaan dan bisa malespati kasih Bisma kasih Dewa Berata mawa kasampurna dalam mautnya oge tambah lagu dendam urusan pribadi macam ditolak ke cara biasa ima siap buka penyakit air gitu loh ayo satu syadul baik lagi
Lamun kita tadi nita kawin wabis katewa kecing percaya aing menjago silat di bawah laginya trompetnya tinggal itu ya orang pak dua lah si guyu jauh silat aing
iri hartina gunung lu si caci aingnya nyata tersangka sarabuk semerangnya balat-balat aing nepi ka gempar tersangka eta ku saurang-urang luar biasa jelema. Jauh gila, mak tidak naon. Kumaha kayaan buat balas urang. Ulah sia. Laletikan hati aing. montang kumeok memeh dipacok meyuni hayang kabiri ngeflek jalan ngapang jangnya Hah?
Iya genawa harus sasabda kaget ningali kasaktian biasa mirahangan kumaha kaayana Sanayana oleh gempar miskin. Abi lenu sana bocah syahurang. Tubuhan nyebut. lain-lain mana cegelut Abi gusti kumaha gelut yang nyelmak kono kelun. Mesti kawan hebutan. itu si Senopati yang digaji jadi senopati jadi prajurit Ya ngaji hebu. hari digawe Enak. Tuan gusti lah. Digawe mana siaran musanis. ayah si etanya iya kembali diri dokter baik dia membantu huru yaing Oh, pada tadi koyo bikin gusti. Iya. hari kok kena air edan-edanan kadang-kadang edannya ini hari-hari dia yang ketebuhan lutut dari mau silakan Tuan pegang perawan selama Gusti Prabu ulah waktu nyebut Prabu sawala bisi gugur kaula di dieu ayeuna mudah-mudahan selamat lah kamana lagi nggak mau
maka digosipkeun bae sia-sia terus dulu. Ali urang panah eta tenawa anu ngajak papangan nyawa Kakang Bisma, Kakang Dewa Brata, timalang. Malam ini jaga timang. Hari mana rekaman atau menirib-rib gitu. Ya pada demak. Giling baju aku kan. Di mana mangi gonewak itu, pengen ada mana kan? Ya, dina awi mulai orang tewak deh, tulis jadi di pada sudah mati mojan. Boga panahna gaduh mana ieu sih. Panah di mana ketemu berkak gitu. Iya, syangkatnya. Iya, adalah kan seperti tahu tapi mau panahnya. Jadi gonewan, ayo mau panwae. Ini bagulah. Ya, nyeun eueuh, ya. Jeung bangsa ya betul. Ya. Usaha biasa ya murid-murid. Ayeuna erek ngamuridkeun teh apa kok. Sok satu itu, mana nembak bola itu, saya enggak. Rasa panah pusat. Panji itu tembak gua juga monyet sampai nyawa video Raden Panji Tagura tang pasti bayar pasti utangnya banyak hilang siap. Gila, kapan aku bensinan bener. Nggak lewatnya balik kain. Sehingga mana lewatnya biru? Siap.
diutangan dibayar sugane kabar si kanyarian Dewi Amba anu kanyarian kusi Bisma kusi Dewa Brata dikawin ku manehna henteu dikawinkeun ka adina henteu eta teh kabogoh dunungan aing kabogoh raja aing nepi ka Dewi Amba sasapaan can sirina sani hati lamun can bisa malas pati kasih Bisma kasih Dewa Brata modal siap saja penastik tersayang kemampak ia menawa utusan sedih dengan wasing pati temakani perlaya ia tak kupana na abiasa bisa piring dia hebatnya tembak hebatnya tembakan abdi maha usaha kenama ku abdi tingali panahna usaha si abdi teh tingali heula atuh jelas ini laga doni lain rumane kacerekeun ku agan kajerok bisa jadi kan gue nama nu abdi namanya ya dewek mah kali datang itu siram kedut nepi ka ampun kudu ada kan ngalao Palingan cari para padulan. Goblok. Pahan tuang eyang juragan abiasa teras di istenan. Oh gitu, kumuhun. Di istenan jadi raja di negara Astina. Yaitu dibimbing ku juragan Bisma.
ayeuna sasatna dugi kabrak kayudana di juragan Abiyasa teh Padawan Putra